Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa anu mulia, danget ieu simkuring seja midangkeun carita pondok anu judulna Jago Kandang. Wilujeng ngadangukeun. Tabuh dalapan sakabeh pamilon pasanggiri geus aya di rohangan sewang-sewangan. Luyu jeung widang nu diiluanana. Girang pangajen nu tayalian kepala-kepala sakola ti KBSD nu kawengku di Kacamatan Legok Hangser oge geus arasu. Kitu deui Ibu Haji Maimunah mancen di rohangan ngagambar. Tapi geus leuwih ti setengah jam ngan guligah. Anak buahna nu baris ngabringkeun murid-murid SD Negeri Cihaur Ngambang can jebul keneh. Nah keur naon keneh atuh? Ceuk pikirna. Padahal geus ti tabuh 6:30 di pepeujehan ngaliwatan WhatsApp. Sangkan ulah nepi ka kaberangan di lokasi. Paling elat 7:30 lantaran rek upacara bubuka heula. Nu jadi pupuhu mah tabuh 7 geus nyampa. Pangheulana datang. Sakola sejen mah acan. Geuat paciweuh di meja pendaftaran. Nu didagoan tejebul keneh. Ditelepon mah ditelepon, tapi batan ngajawab kalah dipareuman. Tungtungna liuk deui unggal aya angkot eureun teh. Matak nyeri beuheung sosongget teh. Tuh, pasukan tos sarumping. Ceuk babaturanana sarua kepala sakola ngaheureuyan tina lawang panto. Rikat Bu Maimunah kaluar ti rohangan. Nya wae budian dituturkeun ku 12 murid kelas 4 jeung 5 nu geus saraged darangdan bangun geus nya hayang geura deraug minton dina pasanggiri. Teu katinggaleun Bu Fitri minangka bendahara bos milu. Punten Bu, kasianan. Ceuk Dian sasadu tuluy ngajentrekeun kunaon pangna elat datang. Geuwat dihuit ku kepala sakola. Keur kitu kurunyung guru Dadang nyampeurkeun. Ka tembong bangun nyaho. Bunga deui nyaho nu anyar datang teh. Tuluy ngabagiakeun someah pisan. Sok ayeuna mah langsung ka rohangan sewang-sewangan. Cek guru Dadang tuluy tutuduh. Geus kitu mah Dian jeung Bu Fitri nganterkeun barudak. Ari murid 12 urang, ari pembimbing ukur 2an. Atuh da lain teu hayang mawa guru sejen, tapi waraga bakal nambahan. Bisa barahaeun waraga 12 murid. Sakola batur mah ngirimkeun sarupa 2 rupa. Tampolana aya nu tara ngirimkeun. Ari SD Negeri Cihaur Ngambang mah nepi ka salosina ngirimkeun barudak teh. Hadena pembimbingan saurang nyaeta Dian. Bubuhan manehna nu parigel dina widang seni jeung sastra. Bu Haji Maimunah ngaleos deui ka rohanganana. Ari guru Dadang masih ditepas hareupeun lapangan nu teu sabaraha lega. SD Negeri Ancol nu geus 5 tahun jadi pribumi acara FLS 2N
festival lomba seni siswa nasional tingkat kecamatan. Guru Dadang nyerengeh bungah nempo sumangetna murid ti sakola Bu Haji Maimunah. Tadi kungsi milu hariwang waktu sandaratang mangka tina 17 pasanggiri teh ngan sabang baca puisi, menyanyi tunggal jeung ngagambar nu pamilona leuwih ti 5 teh. Nu sejen mah antara 3 jeung 4, malah aya nungan 2 pamilon. Hadena murid Cihaur ngambang ngabring, aya lawanan murid-murid pribumi di mana manehna salah saurang guru kapercayaan. Red Guru Dadang ngareret kana arlojina. 15 menit deui tabuh salapan. Di panggung geus dimimitian ku pasanggiri menyanyi tunggal. Manehna ngawangkong sakedeung jeung jalma nu mimiti minuhan lapangan. Leos manehna ngingkig ka kidulkeun. Kalacat kana tetecean bata. Nete ngajugjug rohang kepala sakola. Gek diuk dina sopa buludru ueuteuh anu hipu naka. Sora tina sound system tepati kareungeut nyorangan di rohangan kepala sekolah. Geus biasa anak buah pang diandalkeun, anak buah kamemet geus pada apa. Hade gawe bisa dibawa badami, bisa nunda Rusia sabuni-bunina. Guru Dadang ngahariring lalaunan, sakali-kali ngaheot. Manehna nu umurna panceg 32 tahun ngodok saku calana. Kusiwal bungkusan rokok ueuteuh. Pamere ibu kepala. Basa tadi rebun keneh waktu Pak Amprok di pasar Kemis. Pada keur nyiar dahareun pikeun sasarap. Ibu kepala ngaharewos ngajentrekeun nu sanyana. Guru Dadang geus ngarti. Lain ukur ti kamari, lain ukur ti tahun kamari, tapi ti tahun-tahun samemehna. Ti 5 tahun katukang saprek diayakeun pasanggiri FLS 2M. Guru Dadang teu sirikna unggeuk unggal detik bakatingku geus ngarti. Kade kudu kieu, kudu kitu, kudu kieu, kudu kitu. Mohon Bu, sip Bu, tenang Bu, rebes beres Bu. Cekes. Guru Dadang ngahurungkeun bensin, laju nyundut tungtung rokok. Pelanyon udud, tuluy nyerbungkeun haseup nikmatnakeun. Guru Dadang neuteub lalangit, bibirna teu eureun nyerengeh, kawas nu manggih kagumbiraan. Tapi da sidik geus meunang kagumbiraan. Sanggeus 2 batang imeut ngarasa cangkel tur hayang aya batur ngawangko, jung nangtung kaluar turun menarkeun dasi nu sanyana teu naon-naon. Sura seuri ka unggal guru nu papaliwat. Teuing guru ti mana? Tangtuna nu muridna miluan pasanggiri. Lengkahna beuki ngalaunan, waktu ti kajauhan ka tembong dian keur pacieuh ka ditu ka dieu. Guru Dadang hatena ngecek. Puas bongan hawak siah milu pasanggiri meakeun batur. Sarua deui boga kepala sekolah ambisi ka bina-bina sok hayang wae jadi juara nya lah. Eta geus pada apal SD Negeri Cihaur Ngambang moal bisa disapirakeun boga potensi dina segala widang geus ti baheula. Tapi lain SD Negeri Ancol ngaranna mun teu bisa ngelehkeun ayeuna geus 5 tahun teu waleh jadi juara umum, calistung, olimpiade MIPA, sabta lomba.
kitu deui FLS 2N. Kajaba dina bidang olahraga. Rumah sakeok da hese cara ngelehkeunana. Apan penilaianana oge langsung teu cara lomba sejen. Calistung, MIPA, murid aduanana tinggal dibere soal samemehna bubuhan, guru dadang sapara kanca anu janten panitia. Hei, ngalamun. Ceuk salah saurang guru lalaki nepak tak-takna. Guru dadang rada ngarenjag, lamunan kagebahkeun. Dina panggung keur lomba pantomim, pamilona aya 5an. Guru nu nepak teu lila ngaleos. Guru dadang masih ngajanteng nyerangkeun Dian nu bangun kawalahan. Guru dadang seuri dina jero hatena, nyeng seurikeun jeung mu puas. Puas riweuh sia Dian, puas bongan. Aya ngarawu ku siku ngabringkeun murid ke lomba top sia teu moal bisa jadi juara hiji moal. Tempo atuh barudak ti dieu saurang dibimbing ku saurang guru 12 budak aya 12 guru. Dasar keun cenah riweuheun tuh ngurus 2 salosin muridna sia kitu. Gerentes hate guru dadang teh hayo we mu puas ka Dian. Aya beja salila sasemester Dian segut ngalatih murid-muridna da boga karep harayang jadi pinunjul kahiji meh nuluy ka tingkat kabupaten. Tahun kamari kungsi juara katilu di tingkat kabupaten. Kaparengan budakna harita kelas 4. Tahun ieu kelas 5 piluan deui dina pasanggiri nu sarupa. Gede hate bisa juara kahiji deui da geus pangalaman. Muridna nu ngaran Riana Mayasari hayang juara nasional. Guru dadang hayang ngabarakatak. Kan ditahan. Pok deui jero hatena. Si Dian hayang muridna juara kahiji, juara nasional. Sia ngimpi teh kamalaina anteun Dian. Naon atuh maneh teh sempat guru honor. Boga karep muridna yang juara nasional. Langkah haji dulu mayatku Dian sia wani ka uing ieu ka dadang wani. Guru dadang teu kuat hayang ngabarakatak deui tapi deui-deui ditahan. Bisi pajar kawas nu gelo mun aya nu nempok teh. Tuda inget manehna teh kana bejaan ngeunaan Dian. Sanyana loba pengawas nu ngarojong ka Dian. Dian saurang sastrawati nu tulisanana remen minuhan majalah jeung koran lokal oge nasional. Murid-muridna parigal sanggeus sok dilatih ku Dian. Murid-muridna tarapis nyieun carpon. Sajak yang tulisan sejen. Murid-muridna aralus maca sajak, maca pidato, ngawi, ngibing jeung seni sejena. Tapi pikeun guru dadang kaya pangaruh. Sakumaha alusna kabisa Dian tetep kaya pangaruh. Dian ngan saukur guru honor nu teu luyu meunang pangajar. Padadang ceuk babaturanana sarua guru di dinya ngagerowan ti panggung bari ngodean nitah guru dadang nyampeurkeun. Kumaha tanya babaturanana ti luhur panggung. Aman lah tembal guru dadang bibirna nyerenge. Acara dituluykeun ku ngibing. Guru dadang ngajugjug rohang panitia. Sakabeh pasanggiri nu dilaksanakeun di rohangan mah geus rengse.
girang pangajen saurang-saurang mimiti ngasongkeun hasilna. Guru Dadang mariksaan tuluy gogodeg bari sruk sret. Nah unggal jenis pasanggiri nu jadi juara kahiji murid aduan si Dian. Jero dadana ngaheam moal teh gede hulu nu jadi kepala sakolana nyaeta Bu Haji Maimunah nu geus jadi randa 3 tahun mun nyaho murid di sakolana jara di juara kahiji kabeh. Tuluy jadi juara umum di kecamatan, menang duit bimbingan, mariang ke kabupaten, heug di ditu jadi juara kahiji. Bisa wae ari nu ngabimbing na nya seniman mah saperti si Dian. Teu ridho. Sirah Guru Dadang gigi deug ambekan ngahegang. Moal teh gede Haji Maimunah. Kumaha nasib murid-murid Guru Dadang? Dadang kukulutos jero dadana pokna deui rek dikamanakeun banget Guru Dadang minangka guru nu diandalkeun. Kumaha nasib murid SD Ancol jadi penonton? Teu sudi. Teu sadar peureup Guru Dadang neunggel meja nu aya di rohangan molohok bari melencrong ruas pacampur jeung aheng. Guru Dadang kaeraan balaham belehem bari kumasep api-api menerkeun dasi nu sama sakali teu nyengsel. Tabuh satu jalma geus teu ngalaliud siga tadi marulang boh nu saukur lalajo kitu deui sababaraha guru pembimbing jeung murid aduanana geus marulang ti memeh tabuh 12 ge. Duka teu aya harepan pikeun meunang, duka geus apal nu rek meunangna saha. Nu pasti Guru Dadang bungah dumeh geus nempatkeun Bu Haji Maimunah jadi girang pangajen lomba ngagambar di mana saya pamilon di SD Negeri Cihaur Ngambang. Hartina pamohalan Bu Haji Maimunah nambahan punten. Ketang da murid aduanana mah ceuk beja mibanda kaleuwihan nu saenyana. Tapi tetep keur Guru Dadang mah kudu boga strategi ngajaga. Geus kitu mah manehna ngaharewos bojong ka sababaraha kapercayaanana. Cindakna bahaya pisan mun SD Negeri Cihaur Ngambang pinunjul kahiji teh juara umum teh bisi seungit di tingkat nu leuwih luhur. Cilaka mun SD Ancol teh jadi juara umum lain ukur moal menang jatah olahraga bimbingan nu kawilang gede. Tapi gengsi alias tengsin kudu ngajaga ajen najan ukur di tingkat kecamatan. Rumasa kabisa mah jauh dihandapeun Dian rumasa di tingkat kabupaten moal asup harpan acan tapi keun bae nu penting jadi juara umum di tingkat kecamatan eta geus cukup seungit di daerah sorangan kitu ceuk pikir Guru Dadang. Guru Dadang geus aya di luhur panggung sejak ngabewarakeun para pinunjuk. Di buruan loloba namah murid-murid pribumi sesana murid-murid SD Negeri Cihaur Ngambang nu daria ngadagoan. Dian mah diuk gigireun Bu Haji Maimunah dina kursi hareupeun rohangan kelas nu dipake guyub kepala sakola sal kacamata. Geus 5 rupa pasanggiri nu dibacakeun.
Guru Dadang sumanget macakeun nu jadi pinunjul. Sorana mungkin tarik da dibantuan ku sound system. Tarikna sora nah teu jauh saperti keur aya di jero kelas waktu ngajentrekeun ka murid-muridna. Yen hirup teh kudu jujur tur teu meunang culas. Murid-murid Guru Dadang ngarasa jadi pribumi. Surah kalawan bunga dume jadi juara kahiji. Hate Dian sumeblak asa tegenah hate tecara tahun-tahun katukang dak dumadak aya kapeurih sumeleket kana hapena ngabandungan murid-muridna di lapangan nu surak waktu dibewarakeun jadi juara kadua jeung katilu. Samalah waktu ngaran Riana Mayasari jadi pinunjul katilu mendongeng kasedihna teu katadah. Ras inget sumangetna budak saban latihan tur boga karep hayang jadi juara nasional. Di panggung Dian jeung murid-muridna nu nyarekal piala jepret dipotret piala mah meunang 10. Langit angkuh pihujaneun moal lila deui gura-giru ninggalkeun lokasi. Dina jero angkot barudak jaligrah najan taya nu jadi pinunjul kahiji. Bu, naha juara kahijina ku itu sadayana. Rian murid nu diuk gigireunana nanya ka Dian. Jaga hidup bakal ngarti yen kajujuran kacida luhur ajena. Tembal Dian tapi sempat dina jero hatena nu poharana langsa. Inget deui tadi aya nu ngaharewos kawawuhan sarua guru di SDC jen. Hajar ulah miharep jadi pinunjul kahiji komo juara umum. Margi parantos di setting tinu ngaraos kagungan wewenang di tingkat kecamatan. Hayang nama Dian teh ngajerit tapi teu kuasa. Cag hatur nuhun mugia tiasa janten pangbebrahmana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.